bunga nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah tengekeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah, walladzina amanu wa amilus solihat, ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus solihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat, aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah memeh urang ngamalkeun ngaji heula, nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah ku hari pengamalanana wa amilus solihati, enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah, ulaika ashabul jannah, masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman kajun diseret geja urang mendeuk iman baik ka Gusti Allah, tembak cenah se paehan aing iman baik ka Gusti Allah, berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan ngul taun aku sadus bae pan iman, berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha atuh nyaho gitu nyaho amal soleh, sholat puasa. Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah, Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun ge puasa satahun segan sabulan doang, Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat deuk kumaha deui eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah, lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu Akbar, kadang ikut celi Allah Maha Agung jajero hate mah henteu.
agungan kena cincin digosokan bae cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kena cincin geus digosok berarti kan agungan kena cincin. Allahu Akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu Akbar nyawa salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti nah ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Tadi nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qodho berarti bener kan nah ngaji kan. Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan lah ngaji ditan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeuragan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya qoboan Allahu Akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nyanan. Atuh aju nyanana budangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang setik. Oh masalah. Mun kieu mah saya salat geus salat zuhur sabarakat 3. Iya budak ya kudu servis ya. Iya. Ke asar, saya ke sholat nggak? Sholat tahun asar, sebarakat 2. Wah. Iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti. Iya bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus sholihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae ayana rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat kos kitu salibat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum beres. Ya guys ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping kan guys ku aing sakumaha trail bo budak. Tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta. Iya tuh geus ulah disalahkeun emang kurang kos kitu Pak. Wayah ngeunah bae urang tetep. Iya ulah sambarangan iya ayat mahal ya. Geus sepenting mah asa salat bae. Mun aya anak urang teh bah kunaon aja salat teh ku boro-boro sia aing henteu. Nggak sepenting salat bae dek khusu dek henteu ayo salat teh pokona mah. Ya ka surga mah lain ku husu. Ku iman amal soleh anu geus bisana sakitu cek kamari ge ngaji la nukallifu nafsan illa usaha. Oh eta bapak bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus gunakeun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Ci asalnya syaratna asalnya rukuna beres. Geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang. Ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang ti heula.
lain ku amal ieu mah asup ka sorga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa wus enteng sudah hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teu husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-eneng di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngadang teu bisa ngadang nangkarak bes teu bisa nangkarak ngukur tanah kubur geus tiga sakitu doang tuh kuari dipaksakeun supaya khusyuk emang khusyuk babari ustad ge teu bisa khusyuk cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusyuk jangan bisa khusyuk mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusyuk lantaran khusyuk mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusyuk geus bisa ngahareupeun ngihilakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur jasa ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan slek ayo
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa edan cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanna kan ganti-ganti yeuna ye naonna karangara batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 cenah dibere nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek kondangan sepatu meuli anyar bae gitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui beuh siwakna ge eleh bae leungeun mah gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atau yang memang bisa nasa gitu kamari ge ngaji lanu kalipu nafsa emang kos gitu deh kuadet penting lagi mah sholat belah pokoknya bagus memang bener penting mah sholat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan aing geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atulah gitu kan emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah teu jadi ka sorga ya aing saking teh khusus salat ieu cek aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atau emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusu tetep bae saya bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar
contohna nyana mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nyana mah teu lumpat beres wabeh daratang kana emang naon ieu kahuruan teh Masya Allah jaeu teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reugit oh pencak turun kabeh reugit ngomong udah kureugit bae ge bo besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da tuluy tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salat nya mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyaketan doang salat teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa gan lamun dek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa di barengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni tah mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah
kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing benel manuk pingit cet cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meuni cerik? Inget kasorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit. Maknya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikan ke ditanya kebelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa sukari rada garentet deui aing ye. Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masya Allah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamunkan bae Siti Fatimah pancapetang jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberena komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh urang nyandung bae kitu ye leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh orang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh naon ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katinggalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ke perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paekeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tak iya lamun ditanya soal sholat baik ai pagawean mah paga di pegawai tapi kan kahusu ka henteu nah iya nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta sholat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu haju jero teuing mah ngap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata
lantaran make kena watak kapan orang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan kak nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakan gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah boa nu gelis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana lu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang liticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain itu di deuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ka bahasa-bahasa alif bata sajim dan lain sebagainya teu kebal aju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapana narik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing isin ya tuh bari tertarik ku budak ayo abah ke masjid tuh, tinggal lindungna tuh budaknya tuh ngajakan ulah di TV bae nya tuh tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing isin-isin ka anak heulanan tuh ka anak isin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya lekos gitu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ga teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusus urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangun teh khusus irahu su aing sih
emang teh husu-husu aing mah geus kos kieu kaayaanan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu soal mun teu ka sorga emang kunaon apa aing ngaji di Cilongok la nu kallipu nafsan illa wusa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna husu burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge buah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takut taneuh wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu geurang boh bararau kieu ke kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat-malaikat moal waka ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkaning dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga bae teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengre sempak geus aya di juru bae geus sabakeun heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isina aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah de kecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditonjosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngurus atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan ti lokal anu dipandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar
barang datang ke sorga kabeh ge panurang wararau ente ku anak di teangan waduh anak kamana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkulan ente bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heula teu sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geng aing kita raka tapi pan itu dibersihan pan aing teu pantes ka surga nya sia langsung pengen teu jaket dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karek datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jaket nerakana emang kurang gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana jakena aing tukang ngoyak-ngoyak himba jakena kasaror gak kabeh geus tah go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta teh mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya kuai kunaon sia kakarek ngawarung anyar maju aing henteu sia kuai susul sia kuai ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya kuai mal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngulek-ngulek sanajan aya nu di handap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus dina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabeuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah
ira bangunan kos itu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian tekudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya ka hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahti alana ku ari urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk mah puari mah kos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa wus asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kuno di kreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebal di alam dunia teh diriweuhkeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka mahamaka tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun jadi ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganana urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siur wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana urang di surga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar surga oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasana sana ke budak tak ka neraka kajen ku kumaha ge ih bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu banyak sakola pan bebejan nama ka guru horengan henteu asup-asup di pabrik dahan malingan sapatu beta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasana sana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ya Cikupa coba iya tah bener
ih anak abdi ya malaikat ya anak tuh pokoknya mah iman naraka bae pangyabutkeun gue tuh bisa cek kene mau kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blok na aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik balulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satunya imah bukan mah sia dibersihan bae lah di dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu beja abah mana penanya di itu ayah saya di ayah di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajelah gedan dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos gitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam Sallallahu